Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Patepang deui dina pangajaran basa Sunda, masih materi ngeunaan carita wayang bagian kedua. Di dia hidup dipiharep tiasa nyebutkeun unsur-unsur basa, istilah-istilah, fungsi, teras tiasa nuliskeun carita wayang. Carita wayang ieu teh mangrupa karya sastra dina wangun lancaran atawa prosa. Aya dua rupa prosa, nyaeta aya prosa buhun jeung prosa modern. Contoh prosa buhun nyaeta carita wayang jeung dongeng, sedangkan contoh prosa modern nyaeta carita pondok atawa novel. Unsur-unsur intrinsik carita wayang sami sareng novel carpon dina carita wayang oge aya unsur-unsur intrinsikna. Diantawisna nu kahiji tema nyaeta gagasan pikiran atawa ide utama anu jadi dasar eusi carita nu aya dina carita wayang. Anu kadua latar nyaeta sagala pitunjuk atawa katerangan nu aya kaitanana jeung waktu, suasana, ruang, situasi kajadian atawa peristiwa nu aya dina carita wayang. Tah latar teh janten kabagi tilu, aya latar tempat, latar waktu, sareng latar suasana. Anu katilu galur. Galur teh runtuyan carita nu diwangun ku tahapan-tahapan kajadian anu aya nepi ka ngabentuk hiji carita wayang. Nah di dieu galur teh aya galur maju, galur mundur, sareng galur campuran atanapi galur mobok tengah. Lajeng aya tokoh, di mana aya hiji carita tangtosna pasti aya tokoh-tokohna. Tokoh di dieu nyaeta jalma-jalma nu dicaritakeun jeung loba mawa peran dina hiji carita wayang. Teras watek. Watek teh unsur anu ngagambarkeun karakter watek tokoh nu ditilik tina 3 segi. Janten watek teh tiasa ditingali tina dialog tokohna, penjelasan tokoh-tokoh anu sejen, sarta tiasa katingali oge tina penggambaran fisik hiji tokoh. Janten eta tiasa disawang tina 3 segi eta nya watak teh. Teras nu pamungkas amanat, pasualan perkara atawa pesan nasehat anu rek ditepikeun ku pangarang ngaliwatan carita wayang. Janten amanat nu terakhir tina eta carita teh naon? Di mana aya unsur intrinsik berarti aya unsur ekstrinsik. Kadi dieu unsur-unsur ekstrinsik teh nyaeta unsur anu ti luar anu mangaruhan kana eusi carita nu aya dina carita wayang. Naon wae unsur ekstrinsik teh diantawisna aya nilai-nilai budaya, sosial, politik, adat istiadat jeung agama eta tiasa mangaruhan kana carita wayang. Teras nu salajengna istilah-istilah dina pagelaran wayang. Aya naon wae cenah istilahna teh diantawisna aya kakawen. Kakawen teh nyaeta tembang dalang dina pagelaran wayang golek. Janten si dalang teh nembang ngagunakeun basa kawi anu eusina mangrupa deskripsi gambaran secara umum kaayaan adegan nu rek dicaritakeun. Anu kadua murwa, kekecapan bubuka dalang sabada kakawen ilaharna ku bahasa kawi atawa bahasa Jawa ngan loba oge nu make bahasa Sunda. Diucapkeunna biasana bari dipirig ku gamelan anu hawar-hawar. Aya oge nu sok disarengan ku sinden dina murwa ieu. Teras aya istilah nyandra. Nyandra teh prolog dalang sabada murwa. Eusina ngagambarkeun kaayaan tempat, deskripsi dedeg pangadeg si tokoh, kagagahan para tokoh, dangdosanana sapertos kumaha, sifat, watek jeung tabeat hiji tokoh. Aya digambarkeun ku dalang sabari dipirig ku gamelan anu hawar-hawar. Lajeng anu terakhir nyaeta antawacana. Antawacana teh nyaeta paguneman atawa dialog antar tokoh wayang. Tadi dieu kata pisan dalang marigelkeun antawacana jadi ukuran penting kapercekaan hiji dalang. Sabab nalika dalang ngalaksanakeun antawacana, sora hiji tokoh wayang jeung tokoh sejena teh kudu pisan kadenge bedana. Jeung dalang kudu bisa nyirikeun ciri khas unggal tokohna sewang-sewangan. Janten antawis tokoh si Cepot, Dewala, Semar teh kedah benten. Tadi dia kaparigelan hiji dalang janten taruhanana.
Di dieu urang puter contoh kakawen teh anu sapertos kumaha urang regepkeun Purnira anana panjang silengki eya sinengi sabda kakawen gambaran secara umum ya, gambaran secara umum. Lajeng ieu contoh murwa berarti di dieu murwa teh bubuka dalang sabada kakawen anu dihaluangkeun ku bahasa kawi. Dina murwama kadang dibarengan ku sinden dina nembangkeunana. Tanu katilu aya nyandra. Nyandra teh kabagi dua. Tadi di awal tos dijelaskeun yen nyandra teh deskripsi atanapi prolog dalang anu ngagambarkeun dedeg pangadeg para tokoh sifatna. Da di dieu kabagi dua, aya nu disebat janturan sareng pocapan. Upami janturan di dieu dalang nyaritakeun jejer atawa adegan hiji nagara watek wayang dangdosana teh ieu bari dibarengan ku gamelan upami janturan. Sedengkeun pocapan sabalikna, pocapan mah nyaeta nyandra anu teu dibarengan ku gamelan pikeun nyaritakeun kajadian dina adeganana. Nah di dieu contoh nyandra urang kupingkeun aya contona berarti di dieu pidalang nyaritakeun dedeg pangadegna. Waspadang panikados kang kaladen amra apulikrata. Mayun cenah. Eta nyaritakeun dedeg pangadeg. Lajeng antawacana, lamun antawacana mah berarti dialog antar wayang. Panengah Pandawa Arjuna haturanan linggih Raden Gatot Kaca kawuwuh kasepuhan Ki Sabda Palon. Anu bieu dialog antar wayang. Anu terakhir tina tujuan pangajaran dinten ayeuna hideep kedah uninga fungsi carita wayang. Fungsi nu kahiji teh fungsi informasi berarti nepikeun hiji hal ngaliwatan eta carita wayang. Informasi naon? Informasi ngeunaan carita-carita zaman baheula, boh carita Ramayana, Mahabharata, tanepi carita saduran anu sanesna. Lajeng fungsina teh religi. Di dieu diangge pikeun nyebarkeun agama Islam. Kang Asep Sunandar Sunaria dina nalika nyaritakeun carita wayang pasti aya diwuwuhan tina segi agamana. Berarti eta sifatna religi fungsina teh. Teras fungsi hiburan atanapi rekreasi atos pada uningalah lamun hiburan berarti menghibur pamiarsa anu ngaregepkeunana. Teras anu pamungkas aya fungsi edukasi atanapi fungsi pendidikan dina carita kantosna aya pendidikan anu hoyong didugikeun ka anu ngaregepkeunana. Tah eta opat fungsi carita wayang mudah-mudahan hidup ngartos tina lamongan dinten ayeuna sakitu nu tiasa didugikeun mudah-mudahan paham. Upami henteu paham hidup tiasa milarian tina sumber-sumber anu sanesna. Wilujeng patepang deui dina pangajaran anu salajengna. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.